Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun moal luhur agama mun masih kene resep kana dunia. Yuk orang simak bareng-bareng. Dunia tah aya nu lain eta ya aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran deukeur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit riad takrib kuari mah SPPT tatangga dibawa kunyana dunia ieu dunia ngagilek hate geus bal beres tak kajen kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tarek geussan teh tarek wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui teh teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus itrati wa bial ibadamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi dan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae nagara memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an bentukna demokrasi pemilihan menang masyarakat menang rakyat ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an bisa lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur hampir kan kabelah dieuna diselewengkeun mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih ayalah filter jang hukum MUI supaya ke keputusan nu patali jeung agama diatur ku MUI na disogok ku negara aturan mah ieu nagara teh dilempangkeun ku MUI ku ari mah MUI na pake jembatan jang supaya nagara ieu diluluskeun ku MUI harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti Pak aing ngobrol jeung urang ketos mah hese sapira tukang macul kieu ye supaya ka harti di lembur eta teh Islam kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja nah eta nu tanda tangan kan MUI ngomong ka masyarakat atau masyarakat datang ka MUI Pak di dieu dibangun gereja kan ieu mayoritasna Islam eueuh Kristenan nah kami teu setuju MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam MUI tanggung jawab kan rapi kan ngeunah di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras malah di dinya aya PLBK macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa nah kajahoan ku masyarakat usullah ka MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat nyana usul bahwa di desa tersebut ada di sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli terus andai kata dilakukan oleh toko tersebut maka kami akan merampas bukan minuman itu saja dengan Supermi dan Indominya dalam hebat MUI pinter MUI takos gitu
eta tah jangkos kitu tah kan ngeunaheun tuh aya si contohan kitu merada geus oh bener asa kaluar pohon deui eta jangkos kitu tah jadi urang lapor coba ka MUI aya naon-naon lapor MUI teh emang singkatan tina naon Kiai MUI teh ya Majelis Urusaneun aduh MUI tah eta kos kitu nya tah eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon lapor aya naon jadi seimbang sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di dalam suara mayoritas jadi kumaha mayoritas tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100% atunyana dek bangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehanana dia memang mayoritasna Kristen. Nah, di dia mayoritas misalnya 70% Kristen, aya ge Islam model di perumahan. Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritasna nyana Kristen, nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana, pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya. Aturan mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran, nu ngisangan pangeran ge nyana. Tolol eta sebenarnya mah tapi geus kumaha nyana bae geus atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui di negara demokrasi mah kos kitu kan ngeunaheun tah aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok kapan teu tinggal kitu bae tah pembangunan gitu hotel. Nah, ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti. Urang kadija ka proyek datang, "Pak, ini siapa ini? Pimpinan proyeknya." "Oh, no. Tanya urang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha?" Tanyakeun, "Pak, itu hotel peruntukannya untuk apa?" "Untuk baca sholawat." "Oh iya, nggak apa-apa tuh kalau begitu mah." Asa gade kakara gade ngeng hotel jang maca sholawat. Aduh, masya Allah. Hotel mah di mana-mana ge sapira hotel, lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karana ge. Hese ngomong urang. Aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah, lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ke telepon nyana ka daerah urang oh iya itu mah suami istri karak eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar tahun 80 genepan tah eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri. Mun aya awewe doang sorangan diterima, lalaki doang diterima, tapi lamun duduaan, lamun henteu mau surat nikah teu bisa. Eta baheula kuari mah cenah biasa bae kuari mah terus. Komo di Jakarta mah. Wih, eta emang malah atuh disadiakeun. Gua lagi kerja di bos mah kitu je baheula teh. Sadiakeun di hotel. Tah ieu negara urang teh kos kitu tah. Satu sisi maju, satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu. Muringkak bolu pan urang. Neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi, neuleuh maknana di jero inggis anu luar biasa. Asup ka hotel teh mantak betah. Pan make iya tuh, itu mantak betah. Lantaran nu garelis aya dirinya menu segala rupa aya kumaha pesanan-pesananana. Nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karitu komo kuari dipimpina atuh ku non muslim geus bae kumaha meureun ke kahareupna tah eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge wah mungkin ka sisi Islam
nu ikhlas geus eueuh geus carang aya ge jual beli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareum ke ka ditu anu mantap Muhammadiyah henteu kudu ngaharam-haram ngabid-abid ka marhaban antepkeun bae pareum sorangan gitu. Sebab naon nu parolot ku ari geus maraot pemudana geus teu daek marhaba teu pareum tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah hendak ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah. Satu sisi diserang Irak, diserang Suriah, diserang Palestina, tapi di sisi lain di Amerika, di Inggris, di Jerman loba nu arasup Islam. Gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ieu ieu di negara urang wakikieuan teh ieu sakadar aya tek agama na hungkul pelaksanaanna mah teu aya. Wa in kanal qatilu sabian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewan bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba di urang mah abid eta adalah boyongan perang muslim jeung kafir perang muslim menang diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah na ieu mun lalaki dijadikeun abid awewe dijadikeun amat ta eta teh urang malah eleh ku ari malah Islam eleh ku ari peperangan teh urang mun ngadenge ku ari eleh terus sanajan secara makna nama menang tetapi secara fisik eleh emang kos kitu si jalun artina alkitab si jal perang mah mun kitu si jalun kalah menang kadang-kadang menang kadang-kadang eleh baik kelompok kecil kadang menang kadang eleh kadang menang kalau atawa kelompok besar kadang menang kadang eleh kadang menang kadang eleh urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang terus kabelah dieuna terus kapepet deui di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam kuari kapepet deui terus coba datang ka kuari can muncul Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nage ke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi ngan urang lamun meneliti kekalahan naon nih sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi na kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia ketika melihat dunia sahabat nu geus ditetepkeun di gunung tersebut pemanah penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalumpatanana kafir ieu muslim neuleu awewe garulis bahkan neuleu nu make gelang neuleu nu make kongkorong neuleu nu make kitu cincin dan lain sebagainya nah kabita turunlah untuk memburu eta berarti dunia asal geus dunia geus hancur terus kabelah dieuna kiai-kiai keur majeuna tentrem magahan ngaji boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majlis ti imah ka masjid ti imah ka masjid nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera koneng mulai guys goyang ketebak angin dikuatan ku camat
kebutuhanana naon terus dirojog. Nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah aya nu lain eta ya aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran keur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit riad takrib ku ari mah SPPT tatangga dibawa kunyana dunia ieu dunia ngagilek hate geus bal beres tak kajian kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tareng geusan teh tareh wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus lobas cara rengkleh bu encan perang jeung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah jadi kuari ya dideuleuh ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batin nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena kadituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorena kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain dek negakeun agama ayat mutu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal anu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin cenah kula mah di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 sampai beja ka kieu kula di pondok geus boga anak 5 ajo dek di pondok mah asa bodoh sia wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya na balik heula aju ka pondok deui kula becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka modar sia di dinya bae eueuh nu kaluarkeun sebab lawan ieu tuh kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid eueuh unsurna naon mantap bae tah coba sakola mah teu mayar teu bayaran sabulan aju bae warning tuh eta kan dunia ngaranna eta jadi arti dia jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian ku kumaha ge kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ka langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu sebab naon dunia jerona malah dikutuknya tah ku kiai-kiai ku musonib sebab mu'alifna musonib teh ya sapina ya takrib ya riyad ya fatul mu'in ahli Allah kuari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niatna etalah mantak henteu terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ieu pemasukanna ngan sakieu teu bisa melebari tanah waduh tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil waduh tahun ieu mah kieu tah nya mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu aya santri salap teh boga pikiran kos kitu kieu salap dek kabeli dek kitu bae mobil dek aya dek eueuh katu kitu bae nya santri dek pinter dek teu bodoh bae nya bodoh bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh geus bae kitu ibadah bae geus tah beda adalah pesantren salap teh kos kitu mantap bapana ge masantarikeun anak kesel anak aing sih baga kumaha nya kos kitu amat nya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha kesel tatanggana ge nanya anak mang haji di pondok keneh heueuh geus sabaraha tahun aing mah 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng leuleuh anak datang minta beas baelah kumaha kadituna kumaha nyana baelah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun ke arah
di masjid kadenge Allahu Akbar. Anak saya tak, anak Mang Haji puja hebat eta. Wih, atuh anak Mang Haji teh cek jangan. Mulai tatangan boga anak paraon dari ka Mang mana keur aja moal. Ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah. Tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah. Aduh Kiai Haji jual mahal, blon teh Kiai Haji. Itu santri mah beda. Oh gerak 5 tahun balik ka imah. Nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun. Anu kuliah aya nu maot moal digerokeun. Santri mah digerokeun. Iya diri si di imah kunaon itu mah anu pae pangmandiankeun sial. Giliran mandian ka aing. Tapi tetep bae santri mah biasa bae. Dek salah dek bener di pandian we kunaon. Ayo geus tangtungkeun kunyana mandi. Tangtung sia. Oh, itu tenangnya na pede bae santri mah. Namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba omong. Masya Allah, santri mah pede bae. Bungkus, beres. Pandian, geus beres pandian bungkus. Dek salah dek bener pokona kitu bae santri mah. Lamun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji. Geus bae cenah pede bae cenah. Ai datang ka kamar mah aing salah sebenarnya. Pede bae cenah. Sok ngaharuan ngaji. Geus bae pokona siam pan teu mondok mondok. Emang aya aturan kos ieu. Pokona geus kumaha aing bae kalanan kos kieu mah. Geus aya kerja jadi supir bae salah dan terus. Eres salateun jadi usaha saja nah ente betan menjadi imam tenang guys eta santri mah diperlukeun anu hajat ieu harina balik kan kunaon dek malam rasulan coba hadiah puji ai tenang sabira hadiah puji coba nu sakola SMA dia moal ceng sia aya di imah teu panghadiah puji kudu mun bahasa Inggris mah I love you bae mah aing bisa gitu. Beda derajat dah tuh pesantren jeung sakola lain deui geus kabelah ditu nage teh bemis cicing di imah nage lain deui budak sakola mah teu mikiran kaler kidul cicing di mana bae di deket pabrik los di deket lapangan bola los tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan kadanan ku masjid ieu ngeunaheun beureunanan bari salat berjamaah pikiran teh kadinya dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga eta mah. Mas santren ahli sorga eta mah geus pokona nyana mah tah. Nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh. Kican mutlak santri mah geus mutlak eta mah geus. Paeh jana mah keur mas santren sanajan keur di imah status mas santren geus moal dihisab deui sorga bae. Nu sorga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh. Sebab niat lagi lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan. Iya gara-gara eueuh di ditu da ieu mah ieu ngaji nu ku urang diaji eueuh di teu dilaksanakeun da majnunan wa abdan jimian abin wa amidan muktian mutasabiban eueuh pelaksanaanna ya bikotil muslimin kumaihan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehan nama di negara kafir harobi tetap kena sanksi baik wazimin kitu keneh maehan kafir zimi temenang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman temenang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi. Orang Amerika datang ke Indonesia dilindungi ku orang Indonesia mustaman manehana. Nah, orang Inggris, orang Belanda turis jana ka urang teu meunang dibunuh, andai kata dibunuh ku urang tetep urang kena sanksi. Teu meunang diamankeun nyana. Boga pisah sabaraha lilana di urang, da pisah teh sebagai pengaman. Ketika ditangkap dia lepisah. Nah begitu ditinggali oh iya 3 bulan di Indonesia nyana teh diperhatikan hirup di Indonesia selama 3 bulan teu meunang diganggu ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae
mantak temenang. Andai kata dibunuh kafir zimmi, andai kata dibunuh kafir mustaman, kena sanksi sarua bae bayar. Bikotli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teguroh nu tadi membunuh-bunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guro abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi. Mentak dokter nu ngabunuh janin teu kajahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat kurang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin. Mentak ngeri oge masyaallah karim. Nek dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram. Ieu perkabeanana ieu kabeh mapan menjaga memeh terjadi gitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna KB. Tah eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu-na. Tah tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna, kemudian lamun teu di KB ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganna cilaka dirina atawa cilaka orokna. Nah ieu meunang di KB untuk menyelamatkan kelemahan indungna. Atawa aya panyakitan dina rahimna, lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu, efekna engke bisa kana awak, berarti penyakit menang di KB. Kos kitu tamah, tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2, nah kuari di KB emang kunaon? Sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tah kos kitu. Komo kieu mah, kumaha boga anak 2, 3 KB emang kunaon? Lah bisi ka ditu kuari ge hese dahar engke ka dituna beuki hese dahar be sieun fakir sieun miskin. Ieu mah leuwih bahaya. Ulah kos kitu atuh terus bae. Antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantah tiis asana kana hate eleh kotok rintik mah ieu tapi lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah. Islam teh teu kuat kos kitu, kuat mantak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika saeutik masyarakatna, tapi nyana ndek nyerang Indonesia endap-endapan. Ndak dapat emang kumaha ye atuh sieun rayap loba jasa henteu kudu di perangan embak jeung emas kiih sarua jeung laut pan kabeh aju ku barang Amerika di kadi jakum ti kelebuh nyana ka dieu ku ngambeuceuk kiih simbage nyana geus pupuringisan pan ku loba-lobana ieu ku loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan. Cina tadi perhitungkeun ku Amerika lantaran loba jasa masyarakat. Tapi Yordan saeutik masyarakatna Indonesia non Arab dianggap leutik kebanean nu loba masyarakatna ieu dipake kasieun mantak terus urang mah ulah KB maning kabehkeun bae geus. Wa abdi nafsihi jeung hamba dirina nu ngabunuh zain ngabunuh hambana tetep kena sanksi. Wa nafsihi jeung hamba ngabunuh hamba sarua wa fi nafsihi mawajun dina ngabunuh hamba sorangan wajah. Ieu malamun ngabunuh diri mah kena wajah. Zaid seorang hamba kemudian ngabunuh diri. Bunuh diri mah ieu diperhitungkeun nu kena nasaha kena sanksi cek sakaon teu la imratin teu dikenakeun sanksi teu wajib kaparat biqatli imratin ngabunuh awewe wala biqatli sabin budak leutik harobi ini anu bangsa kafir harobi duanana wanita budak leutik kafir harobi duanana kafir anu merangan Islam eta tek dikenakeun sanksi lantaran memang bunuheun nya nama sebab nyana lah anu ngarusak ka Islam
di negara kafir harobi, lain di negara di luar eta. Di Amerika perang jeung Amerika perang ya jeung Indonesia, kemudian dibunuh sasahana ge henteu kena sanksi lantaran memang kafir anu ngarusak wari Amerika ya kafir harobi. Wabagi jeung anu lacut. Jadi berarti lacut teh anu bangsa jelema ngarusak wasoilin, jelema nu ngarusak dibunuh kurang masalah. Jelema ngarusak tatanan negara, ngarusak tatanan manusia, ye kemudian anarkis disebut nate dibunuh, masalah tamakos gitu. Kerjaman di karungan teh eta kan hasil keputusan musyawarah jeung MUI lantaran masyarakat resah di pasar aya geng. Iya di kota-kota besar loba jasa geng preman dan lain sebagainya ke kampung-kampung masyarakat resah nya dimusyawarahkeun di negara mulai ku ari di Deule di Tangerang aya sabaraha, Serang aya sabaraha, Garut aya sabaraha. Nah geus dicirian bunuh geus emang ngarusak tamat lain lalagaan ngarusakna masalah teh dibunuh kos kitu ge. Bagian soil untuk kena sanksi andai kata kurang dibunuh boro-boro kuno boga kepentingan di negara wilayah iya mah masyarakat ke ngabunuh eta masalah lantaran sarua jeung kafir harobi sarua jeung murtad emang bunuheun tamakos kitu di urang mah bari-bari ge uang jago doang mobil liwat muatanna berhenti uang jago teh balah ku bontot Samsung ge jadi tamakos kitu mah mugtazin minhu ajujeng nu kena kisos kemudian dibunuh masalah emangnya anak kena kisos biswala kullin minas suraka kafaratun fil saban sahiji tina suraka syarik-syarik anu tadi ieu adalah kafarat menurutkeun kaul rasul wa hiya kaziharin percis kos diharba lakin la it'ama fil azhar cuman teh aya it'am hungkul dina mungguh kaul azhar selesai nyaritakeun diat sok itu panjang lebarna walaupun henteu kitu dilaksanakeun di negara urang tetapi urang hukum-hukum nama geus nyaho minimal jangan jaga diri urang ulah sampaikeun terjerumus urang ngarusak batur ngabunuh batur atawa urang nganiaya batur lantaran di Indonesia di dunia henteu selesai tetap aya penyelesaian jaga di Rabbul Jalil mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah diberi daek ibadah ka Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah wallahu a'lam bissawab. Atur nuhun sadayana moga ilmu manfaat kakabehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.